Assalamualaikum Sampurasun Baraya Wilujeng tepang deui di channel Warta Sunda. Ayeuna urang bakal ngabahas situs Gunung Padang, situs megalitik pangageungna di Asia Tenggara. Tapi sateu acan dilajeng ulah hilap dipencet tombol subscribe-na sareng hurungkeun notifikasi loncengna oge supados pami Warta Sunda upload video anu panganyarna baraya nu pangpayuna terang. Situs Gunung Padang mangrupikeun paninggalan megalitik dina bentuk punden berundak anu ayana di wates Dusun Gunung Padang jeung Panggulaan, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kulegana 281.800 meter persegi, situs ieu kadaftar salaku kompleks punden berundak panggedena di Asia Tenggara. Ayana situs Gunung Padang mimiti dilaporkeun ku Nicholas Johannes Krom dina taun 1814. Saatos panelitian, dipikanyaho yen situs ieu diwangun sakitar 500 dugi 220 sebelum Masehi ku penganut tradisi megalitikum. Malah struktur wangunan panghandapna paminten langkung lami nyaeta 8.000 sebelum Masehi. Nami Gunung Padang saleresna parantos dikenal ti 1881. Nanging ayana kompleks punden berundak di lokasi ieu ngan ukur dilaporkeun taun 1814. Dina tulisana anu judulna Reporten Odeidkun di Hediens atawa Buletin Dinas Kepurbakalaan Krom ngalaporkeun yen di puncak Gunung Padang aya 4 teras anu sadayana diwangun tina batu kasar sareng dihias ku batu-batu lempeng anu didamel tina andesit. Salaku tambahan, dina unggal teras aya gundukan taneuh ditutupan ku batu. Krom mimitina ngaidentifikasi yen eta makam kusabab bentukna ngagunduk. Kusabab akses terbatas kana situs eta Gunung Padang dipopohokeun dugi ka mangtaun-taun. Kakara dina taun 1878 masyarakat kampung lokal ngalaporkeun ayana tumpukan batu-batu ageng macem-macem ukuran disusun dina hiji tempat berundak ka pamarentah. Saatos eta, situs ieu terus ditalungtik sareng mendakan yen bangunan di Gunung Padang mangrupikeun punden berundak anu asalna tina tradisi zaman prasejarah. Komplek punden berundak di Gunung Padang diwangun ku 5 teras anu disusun dina ukuran anu rupa-rupa. Bahan pikeun teras punden di situs ieu mangrupikeun batu andesit ageng dina bentuk tihang. Kalayan panjang dominan sakitar 1 meter. Unggal teras ngagaduhan pola batu anu beda kalayan fungsina anu beda oge. Teras anu mimiti mangrupikeun wangunan anu panggedena kalayan paling seueur batu. Beuki luhur, beuki kurang jumlah batuna oge. Batuna anu rea pisan ampir nutupan sakabeh puncak Gunung Padang. Ayeuna kondisina rusak di sababaraha bagean kusabab faktor alami atanapi kagiatan pariwisata anu teu kakendali. Hasilna, seueur batu punden leupas miring, retak rusak sareng murag kana langkung. Lumasar kana hasil panelitian, tipika terang yen ngadirikeun wangunan di situs Gunung Padang aya hubunganana sareng tradisi ibadah karuhun anu ngagaduhan akar anu jero dina zaman prasejarah. Alesana nyaeta roh karuhun dipercaya cicing di tempat anu luhur sapertos gunung sareng bukit. Di antara wangunan megalitik anu aya di Kabupaten Cianjur punden berundak di Gunung Padang mangrupikeun wangunan pangageungna sareng lengkep. Sajauh ieu henteu acan aya patempatan sesana anu tiasa dipatalikeun sareng pangwangunan punden. Maka panaliti yakin yen punden memang ditempatkeun jauh ti masyarakat sareng situs Gunung Padang sigana bakal diposisikeun salaku tempat anu suci tibatan salaku bagian tina padumukan kuno. Ayeuna, situs Gunung Padang parantos ditunjuk janten situs warisan budaya sareng tujuan wisata sajarah anu penting di Kabupaten Cianjur. Lapisan pangkolotna yuswana 10.000 taun dikubur di jero tanah. Sedengkeun lapisan anu ngora yuswana 3.000 taun aneh yen struktur candi ieu ngahaja nyamar. Jika nama ngahaja supados jalma-jalma henteu ngarusak sareng mauk, saur Kepala Koordinator Panelitian Gunung Padang. Tina hasil fotogrametri di teras hiji, nyatet yen aya 8 kelompok rohangan pasagi didamel tina kolumnar joint anu marah ka Gunung Gede. Aya oge rohangan pasagi di batesan ku batu anu nangtung sareng ayana batu datar dina salah sahiji klaster. Batu datar atanapi meja batu biasana dikaitkeun sareng upacara ibadah karuhun. Di mana tabel batu biasana dianggo pikeun nempatkeun rampe atanapi alat ibadah anu sanes. Dina tembok teras 2 anjeun tiasa ningali susunan batu andesit sareng variasi jangkungna anu beda anu disusun di sakuriling tangkal anu disebat kimenyan. Daerah ieu disebut Makuta Dunya sareng titik tengah Makuta nyaeta tangkal. Nempo ayana batu andesit disusun secara vertikal anu masyarakat sebut batu linggih. Batu ieu oge disusun ka arah Gunung Gede. Dina teras katilu, 5 bentuk dipendakan anu siseueurna mangrupikeun kelompok batu nangtung aya anu masih nangtung sareng anu murag. Struktur gedongna segi opat sareng bunder. Masing-masing bentukna misah dibuktikeun ku ayana jalan atanapi pondasi anu ngahubungkeun bentuk-bentuk gedong sewang-sewangan, saurna yen di teras kaopat anu langkung luhur tibatan teras katilu aya 3 bentuk deui anu sadayana perenahna di belah wetan.
Bagean kidul ti teras kaopat mangrupikeun lahan kosong anu tiasa dianggo pikeun upacara-upacara tinangtu anu meryogikeun tempat anu luas. Saterasna dina teras kalima anu tempatna ditungtung wetan sareng teras anu paling luhur. Disangka teras ieu dianggap paling suci, di mana diayakeunana upacara sakral. Ku diajar sababaraha analisa hasil penggalian sareng fotometri Gunung Padang langkung condong kana lokasi ritual atanapi ibadah roh karuhun.